sing jadi pikiran jeung parawan kasepuh tong milaraan komo mun wani ngalawan kasepuh eta jalma pasti ripuh bakal loba pangabutuh mun teu tobat jadi suluh nu jadi suluh neraka jalma kakolot doraka Gusti Allah pasti murka masukkeun kana neraka karama kedengan hormat mun hayang menang syafaat tong wantun ngalawan umat nurut pasti menang nikmat ari rama eta sepuh anu maparin pituduh nu jadi anak sing rengkuh senang nepikeun ka sepuh bapa teh tampal darajat nguruskeun anak masyarakat tiap isuk bapa angkat nyaah ka putra teelat bapaknya ngabelaan anak sieun kalaparan nyiar nafkah bulan-bulan saacan angkat ninggalan nyaahna bapa ka anak kuli nanggung naksak bunda sukanajan lecet tak mun mikir dugi ka botak si bapa sok dilarian atas pikeun anak jajan berbekal ka sakolahan gijil ke santina badan najan capek teu dirasa najan ripu ge kapaksa ngagunakeun pangabisa supaya anak santosa usaha teu meunang embung angkat nafsi truk tidung nenedaka maha agung bapa eta bapa rejeung indung bapa ngaduakeun ka anak teu indung jeung bapa nampokeun doa jeung banda dipikeun sangkan anakna salamet di